Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah. Iya nu salita mantak Abah Ucu guru kula kadenge ku cilik kula mendingan ngadekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan. Aju di dia almarhum Abah ngadenge tah menurut sholawat dimusikan kos kitu. Seserian beda apa teh. Naon bedana jeung dangdut cek gara teh kos kitu. Oh atuh akur bae berarti. Tapi cilik urang mah ngeunaheun bae. Mentak maning sadar. Maningnya jadi karyawan tapi nasawuf. Cek gara boro-boro karyawan kieu gitu nasawuf. Abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan aing nasawuf mah kitu. Geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu geus bae nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Eta tasawuf ngaranna. Lain udeng-udeng nu gede lain. Tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf kitu ngaranna. Masyaallah itu salat di lemah geus takdir ti Allah itu teh salat takdir ti Allah insyaallah. Sadar tuh tasawuf kebablasan da pokos gitu kan teh urang sadar pokos ngaji aya timbul ti sadar mangeunaan simbol si sadar mengenai beda jeung kapaksa dilembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun kadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula hayang nyaho coba ngaji kos kubasi ngaji didengekeun lu jara oh nyaritakeun akhirat emang orang bakal ka akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero jero majelis barang di jero horeng haredang keluar deui jadi aiku ngaji bae jadi jaho lantaran deuk ka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make haji na kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunaheun ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomongna kosu bener tapi teu bener ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan dongeng Gus Dur nomor ka hiji gede mungkin ieu mah dongeng Gus Dur ya Harto ngalayat ka anak-anak kecil ditanya udah hatam berapa juz sekarang? Alhamdulillah sekarang saya katanya sudah 30 juz. Kan berarti geus tabat talar Quran. Cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz. Mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya. Atus pan Gus Dur seuri bae. Wah, ieu presiden urang jadi kos kieu ieu. Kos nu bener tapi salah geus beres satu ketika Gus Dur nyaritakeun tahajud eta mah jeung para menteri tahajud malam hari beres beres bubar aya salah seorang menteri nyarita ka hiji kiai alhamdulillah ya kiai mah tahajud itu kan cuma malam aja saya mah udah siang malam jadiana tahajud alhamdulillah hayang dipake kahebat ta menteri. Jadi ngomong dari hadapan kiai, ya para kiai kan cuma malam aja tahajud. Saya siang malam sekian datang. Waduh, asana duha ge beurang peuting nya kajian ruko bang. Eta kan gara-gara bodoh. Jadi Gus Dur mah jadi kelakar bae ta zaman Gus Dur. Masya Allah, orang jadi nyararaho. Eta lain lalagaan, berarti barodo jasa kan pemimpin orang. Kunaon eta ku teu ngaji mantap Gus Dur teh ngaji ngajak ngaji ulah datang ke kos pementri eta moal bejakeun ukur menterina lah oh ya eta pan ente lamun ngomong kos kitu pan izin kiai mah sok tahajudna peuting doang kula mah beurang ge terus bae jaga tahajud tarolol teh teh ulah datang ke kos kitu eta ku teu ngaji mah kacaletot bae ge jeung kumaha ge mun nyaritakeun agama sing hade dari pun kiai mah
goblok-goblok ge kiai mah nyahueun ka kitab eta nu goblok dah atuh komo nu teu goblok nama tuh sahebat-hebat nanyana nu tilok ngaji kajian hebat atuh ngaranna ge tilok ngaji kepleset bae urang ngadengekeun ceramah anu teu masantren ieu kacaletot loba bae ulah kiai artis ulah loba nu laporan ngakalu masalah masa timur atuh teu ngararaji sangkilam agim bae ge lantaran ngajina lain teh budak pesantren mun kurang dilenyep-lenyep loba kepleset lobangan atuh geus teu jadikeun masalah lain nyadaikeun dakwah mah tapi kepleset pada hari-hari mukti mah baheula satu kali kepleset ditegor kan ku kiai waktu di Subang hajunya ada eureun oh salah saya berarti deres tah bakat deres tah eta kan pernah ditegor mantap kajeret eureun hari mukti teh kapan urut waduh penyanyi rock Indonesia eta hajunya ada jadi kiai atuh kiai oposan ban atuh ya kepleset ditegor ngan nya mah sadar ngaji akhirna sanggeus ngaji ya kawin jeung anak kiai kabeneran deui tah mah tuh kan jadi korgos karari itu dah ai teu ngaji mah tetep bae kepleset bae nyaritakeun cai teh ya nyaritakeun wudu teh ya nyaritakeun tolak teh ya mantap ulah sembarangan lantaran hukuman lain nu urang nu Allah geus ti Quran turun ka hadis penjabaranna di hadis turun ka ijma ulama penjabaranna ku ulama kuari atuh masantren ge henteu deuk nyaritakeun hukum atuh urang kadang-kadang didengekeun salah teu didengekeun salah ngan antepkeun bae tau mah hitung-hitung kecrek bae di dangdut mah tuh kajen pangrame maksudna gitu antepkeun ulah dikukuhakeun ku daekna ge geus alhamdulillahirabbil alam daripada nena ngaco-ngaco tuh para ruguh nah eta keur carita syariat tapi lamun urang nyaritakeun bahasa nuluhur beda deui abah ucu guru kula dicaringin beta ngadenge sholawat dimusikan ngomongna ku Pak mani ngadengkeun dangdut cekan padahal sholawat berarti da ku jore-jorena aya sholawat dimusikan bade ngadengkeun dangdut dak sia geus puguh tah maksiatna ari eta pan asa ibadah pan geus kitu asa ibadah ye maca sholawat dimusikan asa ibadah Tola jeng gonjeng bandro jeng gonjeng asa ibadah ai dangdut bang geus puguh urang mun ngadengekeun Oma Irama sia ibadah lain jelas-jelasan naon tuh maksiat tan terus bae sakalian ka neraka tegas janana tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah ieu nu salita mantap Abah ucu guru kula sakadenge ku cilik kula mendingan ngadengekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan aju di dieu almarhum abah ngadenge tah menurut sholawat dimusikan gos kitu seserian beda apa teh naon bedana jeung dangdut cek gara teh gos kitu oh atuh akur bae berarti tapi cilik urang mah ngeunaheun bae maksudna dangdut ngeunaheun sholawat ngeunaheun atuh geus cilik urang memang gos kitu meureun ceri neraka meureun eta lamun urang caritakeun kelas nu rada luhur beda perhatianana ucapanana oh berarti jangan geus mengarah kana kebersihan pembersihan urang mah kakarak rame-ramean jang pangrame bisa bodoh kebelah dituna atuh boro-boro nu bagus mah boro-boro jangan nasihatan batur atuh nyana ge kos kitu keme eta geus tingkatan bagus berarti mah nyadeuk nasihatan urang pugunya nana ge kos kitu keme tuh moal bisa kan nasehatan dulur sadaya ulah ngeridit sebab naon nyana mobil nu ditumpakan lagi can beres kreditan bisa-bisa nyana keur ceramahna kieu hampura ieu ceramah ge ieu deuk nganggeuskeun kreditan bantuannya cek cenah teh bae dakwah kos kitu tuh ieu ngaji ka mana ieu ya hukum bakal diterapkeun baik ranjang maupun had bila mana zinah geus jelas untuk menyatakan kejelasan zina ieu kudu make aturan kumaha carana wa yasbutu
bayyinatin tetap hukum zina nomor kahiji dengan saksi. Zaid Sarwiti zina hukum geus aya. Mun muson ranjam, guer muson 100 jilidan. Nah hukumna nu bakal ditibakeun teh geus aya, cuman nu bakal dihukumanana kudu jelas heula. Ieu kejelasan Sarwiti jeung Zaid zina melalui naon eta bahwa kejelasan Zaid jeung Sarwiti zina. Oh, bisa ditetepkeun bahwa Zaid jeung Sarwiti zina. Kunaon? Bibayyinatin ku saksi. Aya saksi anu nyaksian kana perbuatan terlarang Zaid jeung Sarwiti. Sabaraha saksi anu diperlukeun untuk menyatakan zina? 4. Saksi saurang teu bisa diterima, saksi duaan teu bisa diterima, saksi tiluan teu bisa diterima, saksi 4 karak bisa diterima, saksi zina kudu 4. Masya Allah, temenang sambarangan, kudu hati-hati. Ulah langsung dihukuman zina. Nomor kahiji kudu aya saksi-saksi da 4 sesuai jeung nas Al-Qur'anul Karim dina ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum kadituna 4. Nah, 4 saksi. Nomor kahiji saksi anu 4 teh kudu ngajelaskeun jelema nu zinahna. Saksina Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh 4. Eta 4 saksi akur bahwa Zaid jeung Sarwiti telah melakukan zina. Tanya saurang-saurang ulah 4. Interogasi. Setelah dilaporkan kanu berwajib Kapolsek langsung laporan ke Kapolres. Polres langsung rujuk ke jaksa. Kejaksaan memanggil Zaid jeung Sarwiti. Amankeun Zaid jeung Sarwiti heula bahwa manehana sebagai terdakwa. Manehana terdakwa sebagai pelaku zina. Kudu aya saksi 4. Panggil saksina. 4-4 ada dipanggil. Ieu kudu ditanyana saurang-saurang. Siapa kamu? Saya nama Ahmad. Orang mana? Cikupa. Betul kamu melapor bahwa kamu telah menyaksikan perbuatan Zaid dengan Sarwiti? Betul. Siapa yang melakukan zina? Zaid dan Sarwiti. Dipanggil saksi kedua. Siapa kamu nama? Muhammad. Yang tadi Ahmad. Ini Muhammad. Kok hampir akur? Tetangga, Pak. Iya. Bapak Muhammad? Ya. Betul kamu telah melapor bahwa ada warga yang melakukan zina? Betul. Siapa namanya? Zaid, Pak. Yang kedua, Sarwiti. Beres. 3, Soleh, masuk. Siapa kamu nama? Soleh, Pak. Betul kamu melapor bahwa salah satu warga telah melakukan zina? Betul. Siapa namanya? Zaid. Perempuannya? Sarwiti. Betul. 3, 4, silih kamu. Siapa nama? Saya Masluh. Masluh? Iya. Tadi Soleh. Ini Masluh. Ini kakak adik apa bukan? Bukan, Pak. Rekanan, Pak. Masluh? Iya. Betul kamu melapor? Betul. Yang dilaporkan adalah kasus perzinahan. Betul. Siapa yang zina? Zaid, Pak. Dengan siapa? Dengan Sarwiti. Akur tak? Tanya hiji-hiji. Akur.
Pertanyaan kedua, ulah wakat dihat, ulah wakat diranja malah rapi. Masya Allah kan. Bisi kesalahan. Nomor kedua, kudu ngajelaskeun tentang praktek zina na kaifiatna. Anggil deui, nu tilu di kamar, kamarna misa-misa. Ahmad, masuk. Pertanyaan pertama, bawa laporan kamu telah diterima dan dilaksanakan integrasi bahwa kamu ini telah melaporkan yang melakukan zina yang bernama Zaid dan Sarwiti, empat-empatnya sama, bisa diterima. Pertanyaan kedua, kamu sebagai saksi menyaksikan perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Nah, bagaimana caranya? Duduk apa berdiri? Apa nangkuban perahu? Ayo kudu dijelasin. Ceki Zaid, Pak, saya telah melihat langsung, Pak, perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Jangan macam-macam kamu. Siapa tahu dia cuma pelukan saja. Kalau pelukan kan bukan zina, itu cuma sekedar pelukan. Siapa tahu barangnya itu cuma disempilkan di paha. Aduh, aing jadi jaksa puyeng dia. Kalau ada laki-laki karena dia itu serangan tidak tahan, maka untuk melakukan zina dia masih ada batas-batas, tapi dia sempilin. Cak Ahmad, itu sempilin apa? Itu bahasa jaksa, lu gak boleh tahu. Aduh, jaksanya campur-campur jaksa. Nah, kan itu kan bukan pada tempatnya, cuma digosrok-gosrokin gitu. Itu bukan zina. Nah, ini saya mau tanya, apakah cuma sekedar pelukan? Apakah memang cuma sekedar disempilin itu di pahanya? Hah? Bagaimana? Enggak, Pak. Saya tahu muka celananya, Pak. Waduh. Terus saya tahu ngejegangnya, Pak. Aduh ya, Ahmad Pohara yang dia deh, Bapak. Terus langsung dia dipeluk dulu, kemudian dibaringkan. Wow. Terus Zaidnya naik di atas, Pak. Kamu di sebelah mana? Saya di belakang. Aduh. Jadi kamu tahu ngelihat itu masuknya benda-benda antik tuh. Tahu, Pak, saya tahu benda itu masuk kalau mau diibaratkan persis seperti benang masuknya ke lubang jarum. Wih, pohara kamu. Apa itu pohara, Pak? Jadi jelas, Pak. Ya, sudah, masuk kamar. Muhammad, keluar. Kamu telah melaporkan bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Tadi setelah kamu diinterogasi pertama telah diterima, yang kedua praktek zinanya kamu tahu? Gua sangat tahu, Pak. Jangan dikira jangan main-main. Ini nanti kalau tidak terjadi, hukum akan kembali kepada kamu. Siapa? Nah, mulainya pertama bagaimana? Celananya dibukain, Pak. Buka sendiri apa bukaan? Kayaknya sendiri-sendiri, Pak, buka. Terus pelukan, Pak. Terus dia nangkarak, Pak. Apa itu nangkarak? Saya nggak
paham. Emang bapak orang mana? Saya orang Batak. Jadi nggak paham nangkarak. Ibu apa nangkarak? Nangkarak itu berbaring, Pak. Oh iya. Terus Zaid naik di atas. Kamu sebelah mana? Saya di belakang. Pengen nggak? Hampir, Pak. Tapi saya kan ngaji terus tiap minggu, Pak. Oh, jadi ada batasan, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau dengan yang jelek-jelek saya kagak, Pak. Terus kamu ngelihat? Sangat ngelihat, Pak. Masuknya penis terhadap apa, Pak? Pokoknya terhadap lah. Bingungin eta ge, jaksa ge nyebut eta naon eta. Pak, maksudnya penis kan udah jelas tuh. Zakar, itu masuk ke apa, Pak? Lu yang tahu. Apa itu, Pak, maksudnya? Itu saya harus jelas dulu pertanyaan. Memek. Ayo guys kudu kumaha utang ngaji fikih mah kos kitu da doang aing puyeng. Ngaji fikih teh kos kitu hese tah. Ayo teh dijelaskeun pan besi ka dubur. Ye. Ulah diperpanjang memek itu apa? Hese tah ngaji fikih teh kos kitu. Eta hese. Jadi hakim kudu jelas-jelasan. Nanya aku udah jelas. Jadi kamu ngelihat. Bagaimana ngelihatnya? Percis seperti itu benang dimasukkan ke liang jarum. Terus ia digitu-gituin, Pak. Ya udah cukup. Masuk lagi kamu kamar, masuk kamar. Soleh, masuk. Keluar Soleh. Kamu telah melapor bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Kamu telah aku tanya namanya Zaid dan Sarwiti. Telah aku terima pertanyaan pertama, kamu lulus. Pertanyaan kedua, praktek zinanya. Kamu tahu? Tahu, Pak. Bagaimana caranya? Awas, ini jangan main-main. Jangan cuma karena pelukan saja kemudian kamu lapor bahwa dia zina. Itu tidak boleh. Dan jangan kamu sangka bahwa ini cuma nyelipin doang. Siapa tahu itu penisnya cuma diselipin saja di paha. Lantas kamu anggap bahwa itu zina. Ini jangan main-main. Waduh, orang Batak ya. Jaksana ya tidak, Pak, saya melihat langsung, Pak. Praktekkan bagaimana, ceritakan tentang prakteknya. Mulanya dia buka celana, Pak, terus dia celentang, Pak. Udah celentang berbaring, terus jahitnya naik, Pak. Setelah naik dia lakukan. Berada di mana kamu saat itu? Belakang, Pak. Jadi saya langsung melihat persis, Pak. Langsung masuknya persis. Setelah selesai kamu tidak ikut? Tidak, Pak. Kepengen? Ada di rumah, Pak. Udah. Jadi ulah sembarangan. Itu sembarangan langsung diterima. Sebab iya kan urusan ranjam, Pak. Kan? Tetap kudu teliti. Selamat. Yang keempat terakhir. Mas Lo, tanya seperti tadi. Setelah akur opat-opatan anak, berarti bisa diterima. Cukup? Pertanyaan terakhir, ini yang ketiga. Untuk menyatakan yang ketiga satu-satu. Ahmad, ya Pak. Kamu melapor bahwa yang zina bernama Zaid dan Sarwiti. Betul. Yang kedua, kamu telah melihat langsung praktek zinanya. Betul. Yang ketiga, harus menyatakan tempat perzinahannya di mana. Katakan kudu jelas. Aman. Ya.
kamu melihat praktek perzinahan Zaid dan Sarwiti, betul. Di mana tepatnya? Citra, Pak. Citra itu di mana? Bapak ketinggalan zaman, Pak. Nggak tahu Citra, Bapak. Cikupa. Nanti akan ada tsunami, Pak, besar-besaran di situ. Cek ulang Cikupa, waduh. Di Cikupanya di mana, Pak? Nah, Bapak masuk pintu gerbang, ntar di sono ada bundaran, lewat belok kiri, terus sebelah kanan di situ ada empang-empangan, Pak. Di situ ada angsa-angsaan, Pak, di situ. Ya, nah masuk ke situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Zaid dan Sarwiti pun naik angsa. Ternyata mungkin Sarwiti dianggap angsa, Pak. Dibawa ke atas, sebelah sana itu kan sepi, Pak. Nggak ada satpam, nggak ada, Pak. Terus keluar, molos dia, Pak. Molos apa itu molos? Ngoncor, Pak. Ngoncor, molos sama tuh. Keluar, Pak. Nah, terus dibawa terus ke sono 1, 2, 3 perumahan. Nah, di situ kan ada perumahan kosong, Pak. Nah, di situ saya ikutin, Pak. Disitulah. Oh iya, sudah. Nah, masuk. Muhammad, keluar kamu. Ya, Pak. Pertanyaan pertama ditanya, yang zina siapa? Namanya Zaid dan Sarwiti. Telah diterima. Yang kedua, prakteknya telah diterima. Yang ketiga, tempat perzinahannya di mana, Pak? Di mana itu? Man? Di Citra, Pak. Citra? Iya. Di mana itu Citra? Ya, Bapak nggak tahu Citra ya. Udah, nanti sama saya main sono. Banyak yang rambutnya merah, Pak, di sono di Citra. Tukang jagung ada di situ. Sate ada, Pak, di situ. Tukang jagung berikut yang tukang jagungnya bisa dibeli, Pak, di situ. Wah, bisa dibeli. Nah, terus di situ ada tempat main, Pak. Di situ ada apa namanya, kolam buat anak-anak. Tapi yang orang tua juga banyak. Waktu itu Zaid dan Sarwiti juga naik angsa-angsaan. Kemudian dia naik ke atas, terus moncor ya, kelolos. Moncor, iya. Terus keluar, dia tuh ada rumah situ 1, 2, 3. Nah, keempatnya situ ada rumah kosong. Nah, di situ aku bener berarti didinya. Nah, Soleh Maslu ditanya sama jawaban nu opat-opatana ketika ditanya nanya nasa urang akur karak disahkan. Karak saksi yang 4 telah diterima. Setelah ditanya satu-satu sama jawabannya, maka penyaksian 4 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Soleh, dan Masluh telah diterima. Dengan diterimanya saksi, maka Zaid dan Sarwiti jelas dia telah melakukan zina. Maka setelah dia jelas melakukan zina, ditanya muson apa gue yang muson. Setelah diinterogasi, Zaid pernah kawin? Pernah. Sarwiti pernah kawin? Pernah. Dengan pernah kawinnya yang kawin halal, maka yang kawin sah, maka Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina muson setelah disaksikan oleh 4 saksi yang sama. Dengan demikian hukum akan dilaksanakan, hukum ranjam. Kakara kos gitu. Ente sambarangan main runjam ranjam. Nah, andai kata saksi yang 4 setelah ditanya yang 3 sama, yang 1 berbeda, tidak boleh dihukumi langsung. Saurang me berbeda, teu bisa. Opat kudu akur. Andai kata yang 4 namanya sama Zaid dan Sarwiti, yang kedua pertanyaan yang kedua sama, prakteknya sama, yang ketiga tentang tempat. Andai kata Ahmad Muhammad menyatakan perlakuan zina di Citra, setelah ditanya Soleh dan Masluh, begitu ditanya ternyata dia melakukan perzinahannya di BSD, berbeda. Ini tidak bisa diterima.
hukum teh teu menang sambarangan emang kumaha. Masya Allah. Nah ieu secara rinci nu opat ditanya secara rinci detil spesifikna supaya jelas sebab hukum nu bakal ditibakeunana ranjang atau had kan lain main-main. Nomor kahiji mereka dua ikrarin marratan wa yazbutu tetap zina biikrarin marratan dengan ngaku walaupun sekali akuat cukup. Zaid jeung Sarwiti ngaku ngalaksanakeun zina. Zaid pengakuanana bisa diterima marah walaupun hanya satu kali. Dengan pengakuan zina tersebut maka Zaid dikenakan sanksi hukum zina. Tanya muson apa gue yang muson? Ketika muson ranjam sampai pahit. Ketika gue yang muson 100 jilid. Dengan pengakuan. Masya Allah. Mentak orang di negara orang gua di perzinahan pohara jasa khawatir jasa khawatir ya wewerene dikawin Sarwiti hamil dikawin Kuki Zaid Rene 2 bulan. Setelah Rene 2 bulan terus we dikawin ku Ki Zaid. Ki Zaid rada pulung ngapolongo. Maksudna dongeng-dongeng ti batur cenah marawanan hese, aing mah hese ngadatang burubus bae. Itu arti aing mah Ki Zaid teh. Mah cakur jeung dongeng-dongeng baheula. Tanya wit. Mana batur mengadengnya marawanan teh jahara rese. Tapi pan ieu mah brus-brus bae. Ini ge ngomong ka pamajikan ngomong nya penasaran meureun. Yo. Cek Sarwiti teh di akhir zaman maka parawan teh loba anu leungit di antarana pandina kitabna ge coba dengekeun ku kakak ai mingguan. Waduh. Hebat eta. Bisa biaku sadal sepeda bisa bang bener aya awewe belajar sepeda ai baheula mah pan ngolong doang awewe mah kukakukunan gitu ngaranna ku bapana ge geus ai belajar sepeda ngolong bae ulah datang ka Batang ulah ngomong ka sadal mah ulah baheula datang ka ngolong doang teh baheula awewe mah. Mun lalaki mah biasa miti ngolong terus batang sadel baheula mah. Jadi aya tahapan-tahapan belajar sepeda teh ngolong sebab sepedana sepeda batangan ngolong doang kebel ngolong bae ge eta baheula eta eueuh sepeda leutik pan eueuh ih masya Allah. Nah wari makan jelema teh datang langsung bae naik sepeda awewe wari belajar sepeda aju belajarna langsung ka sadal pan sadal teh rada nonggeng aju aya huluan pan sadal sepeda aya huluan kok mun sadal kulit mah huluna pan heuras aju nya naik sepeda pan di dinya di sadal itu kebal-kebal mah pan rada getek meureun eta leungit tah kaparawanan ku sadel nu untung mah sadel. Aduh jadi bercinta jeung sadel sepeda beungit leungit bener ieu mah dina kitab Fathul Muin leungit ku sebab sadel sepeda. Tuh nomor kedua kaparawanan teh leungit ku sebab loncat tinggi teh kapan eta teh ngajegang berewek leungit kaparawanan mentak kolot baheula mah kurapi amat ngadidik ka anak teh di mana-mana anak parawana diukna sila dicarekan sia diuk sila
ipat diuk ipat diuk ipat teh ongkos diuk tahiyat akhir tah eta ipat ngaranna sia mun geus nu jaraho zaman kuari mah rarese kalau baheula mah ulah sila sia tuh ipat atau emok kuenta ipat tuh jadi diukna ipat jadi suku katuhu nindihan suku kenja eta diuk awewe nah kuari mun ipat-ipatan gitu ngajegang los deres make calana henteu deuh karasa geus dirongrong eta nong ngarangar laleur seknya laleur loba amat horeng ada bobogaanana calangat aduh masyaallah awe zaman ayeuna mah sekarang itu Allah karim eueuh nu ipet-ipet sila hayu bae didikan kolot baheula kula mah ngadengekeun jasa mailot baheula ibu baheula lamun diuk ipat ulah sok sila eta rapi jasa nomor kadua ulah sok kadal cau awewe mah ulah kadal cau ulah dicarekan kadal cau teh ulah kunaon eta ngaleungitkeun ka parawanan awewe mah tah rang ayeuna parawan mah ngadar tongtolang matak baheula mah tongtolang geus di parawanana geus saminggu teh geus eta tongtolang sawata baheula parawan baheula mah iya tuh dititah dage kos kitu gori-gori bae kos karari itu bae ieu bangsa cawu teu meunang bangsa apal teu meunang jeruk teu meunang keur mah eueuh deui baheula mah eueuh tah di dagadara tongtolang masyaallah ieu keur carita rapihna ngadidik kolot baheula kuari eueuh kos kitu kuari wah makanan naon bae terus bae diuk deuk kumaha ge terus bae jago baheula mangadidik ka anak teh akhlak terapi masyaallah keluar teu make tiung bae sarekan kuari sia ka warung tiung pake tiung rapi baheula mah ya Allah kuari mah urang mah tiung mah make ngan di dieu sampai ke depan aya tiung teh jang nutupan bu iwan teh ala India he aya tiung mah gua bae mah bualade tapi lain dipake nutupan aurat eta India eta bakos kitu nah ieu mah ikrar Zaid jeung Sarwiti ngaku nah kuari eta Zaid kawin ka Sarwiti padahal Sarwiti hamil 2 bulan berarti begitu kawin 2 bulan ya 2 bulan ya keur hamilna katilu kaopat kalima kagenep katujuh berarti 7 bulan tinikah langsung lahir ulah 7 bulan genep bulan sebab keur nikah 2 bulan tambah 4 bulan jadi genep bulan lahir eta geus bisa diterima bapakna tetep nyana lamun kuku Sarwitina tegep teu daek ngaku bahwa nyana teu zina dengan ikrar tidak zina Sarwiti begitu 7 bulan genep bulan lahir nah ieu tetep diagukeun ka bapana geus hukum ka dituna terus bae beuna mana awewe anakna ke nikah banyana nu ngawalian tuh engke lamun maot bapakna nyana ngawaris ulah hese-hese teu bakos kitu tetapi lamun ieu Sarwiti teh geus 2 bulan kemudian nyana ngaku bahwa nyana telah hamil atuh teu beunang diakukeun ka salakina berarti anak zina kabelah dituna kudu dihukuman teh had ke di Indonesia mah jauh hukum tapi hati-hati Zaid kawin jeung Sarwiti na geus hamil aku nyana geus pernah zina jeung berarti kan lain anak Zaid lahir dek 7 bulan dek 8 bulan dek 9 bulan eta pengakuan Sarwiti bahwa nyana ketika naon gitu ngaranna kawin jeung Zaid geus hamil ulah diakukeun anak Zaid
nu bisa diakukeun sote lamun bener-bener sarwitina tertutup sama sekali teu kulabat teu zina diheum-heum ku sorangan bae wajib diakukeun bapana ka Ki Zaid sanajan Ki Zaid popolongoan aja aing asana kieu amat sih aing haju boga anak wae heran aing mah genep bulan tapi kumisan ya anak ieu anak kolot deh ieu mah biasanya aja lahir genep bulan mah tuh primatur jadi mah henteu cek jana teh normal bae malah mah hampir ngajotos ka aing tetap bae aku kan hukum fikih mah kos kitu bae gampang bae anak nawa we walian ketika maut waris apa masalah udah adapun dorakan heum bae geus ku Ki Sarwiti tapi lamun geus jelas-jelasannya zina jeung batur 2 bulan atuh lain anak Zaid lahir ulah di walian wali hakim lain bapana Zaid maot eta teh teu ngawaris masyaallah ku ari Ki Zaid zina jeung Nyi Sarwiti zina Zaidna begitu zina hamil leuh ren geus reneuh beres keluar eta kan lain anak Zaid tapi kan kuari mah eta teh dianggap anak Zaid anak zina sebab naon sebab di luar akad walaupun cai mani Ki Zaid tetep we di luar akad nah kulantaran lain anak Ki Zaid mun awewe anakna batal wudu jeung Ki Zaid nu batal ketika batal wudu bisa dikawin Zaid ngawin anak Sarwiti wali hakim itu bisa dikawin eta kalakuan ngana aju kawi aju lahir awewe bisa dikawin jadi Zaid ngawin anak zinahnya anak itu masalah sah takos gitu teh sah ih masya Allah tak kurang kumaha geus ararang geus kabeh mendak ulah di aku ja bisa dikawin Zaid bisa ngawin anak hasil zinahnya anak masya Allah walina wali hakim sebab bapak geus anak zinah mah teu boga bapak walaupun jelas hasil seorang lelaki Zaid misalnya lantaran di luar nikah nyana ngaranna anak jada anak zina geus teu ngawaris lah batal wudu bisa dikawin tapi ka mana mah tetep bae emak itu anak zina mah mama tetep bae emak jadi boga emak tuh boga bapak itu eta anak zina teu iqrarin marratan nyana ngaku walaupun sekali tetap bisa diterima dengan diterima ikrarna dihukumi dijatuhi sanksi hukum nyana tinggal kumaha muson apa geus muson rajam geus muson ham walau aqra wallahu a'lam bissawab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
wallahu a'lamu bimaradihi. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh la yabluwannakum yati bakal nyoba temenan yati bakal nguji temenan kuming sira kabeh la yakhtabirannakum yati tegese yati bakal nyoba temenan kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kalawan suwiji-wiji birusulihi lakum kalawan pirang-pirang kiriman Allah lakum gadwe sira kabeh minas saidi nyatana saking buburon tanaluhu kang merkolehu ing said aswari minu tegese pirang-pirang kang cilik minu saking said aidikum apa pirang-pirang tangan sira kabeh warima hukum lan pirang-pirang tumbak sira kabeh al-kibaro tegeseng pirang kang gede minu saking said wakana dzalika bil hudaybiyah lan ana apa dzalika mangkono ibtila iku teteping dalam tanah Hudaybiyah wa hum yurimuna lautaya sahabat kabeh iku lagi pada hari haram ya sahabat kabeh wa hum muhrimuna paganatil wasumagana apa sato gesit wa tayrulan burung tagsa hum iku ngaliputi ya wasulam tayrhum ing sahabat pirihalihim dalam pirang-pirang pemondokan ya sahabat li alam Allah depan yang tawuruh uning zapagus Allah ilma zuhurin kalawan wuruh zuhur mayaghafu ingong kang wadiyaman ing Allah bil ghaibi ala tetep kalawan kang ghaib alun yaiku dari ala ghaiban tegese kang ghaib lam yarahu kang ora ningali man ing Allah payatani bubakang adoi yaziman payatani bala masaida magantang adoi yaziman asaida ing buburon pamanita da magaw desa pamaniku ngaliwat atau zaman pada zalika ing dalam bada zalika naing dalam sausana mangkon larangan penyegaan huzaking said pastadahu maka ngaburon ya simanu ing said falau maka ikut tetap kada manazabun alimu dari siksa kang lara ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari ngan patalina ayat ieu jeung cobaan-cobaan terhadap manusia. Manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke saah ieu bahkan terus datang ke akhir menjelang kiamat. Terus baik berputar ku Gusti Allah teh dicobangan bahasa dicoba teh ya jang urang padahal Allah mah atuh teu kudu nyoba ka urang sebab kaweruh kanyaho kauninga geus aya di Gusti Allah mun dicoba kuat jeung henteu napan geus apaleun Gusti Allah mah mukmin jeung kafirna Gusti Allah geus apal kuat jeung teu kuatna Gusti Allah mah geus apal janu nguatkeun jeung nu henteu nguatkeun pan Gusti keneh ndek kumaha ge nu soleh jeung nu toleh atuh pan geus apaleun janu nyolehkeun Gusti Allah nu nolehkeun Gusti Allah aku make dicoba jang urang geus bahasana sanajan nyalande ka Gusti Allah nu dimaksudna maka urang ieu bilagah ngaran istimewa supaya kaharti ku urang kabehan sebagai makhluk anu makhluk teh pan dititah ibadah ka Gusti Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Emang dek dicoba kumaha kitu ieu ku Gusti Allah dicoba teh lantaran kehidupan orang Arab wakana said keayaan buburon eta ngajadikeun kitu adatal Arab ngajadikeun kitu ma'ais li arabil aribah atau li arabil uraba artina kieu urang Arab teh kahirupanna teh ngabuburon kaleuweung mawa panah mawa pedang manuk diburon kumanehanana aya uncal kemudian aya berbagai-bagai hewan teh dibuburon dijual ka pasar tah kahirupan urang Arab baheula di zaman jahiliyah
datangkan ner ka Kangjeng Nabi eta teh kos kitu kahirupan ma'isyahna. Jadi mayoritas urang Arab teh ma'isyahna kahirupan perekonomian ieu adalah buburon. Mendak ngetren. Coba bae bayangkeun waktu Kangjeng Nabi itu Ibrahim ngalayat ka Kangjeng Nabi Ismail ke Mekah, pan Kangjeng Nabi Ismail keur nyieunnan panah. Kenyanan panah handapeun tangkal kayu belah ditun Zamzam. Lamun geus ka Mekah mah ieu Zamzam ngan kitu ge kuari mah Zamzam pan ditutup. Ieu mah bagi nu baheula can ditutup. Ieu Baitullah, ieu Zamzam. Sekitar bangsa 50 meter aya tangkal kayu gede rada luhur gadenya setik. Eta tangkal kayu pake nyuhan Kangjeng Nabi Ismail nyieunnan panah. Jangna teh buburon. Kaleuweung ke dibawa teh terus kaleuweung lain Kangjeng Nabi Ismail bae mayoritas urang Arab teh ma'isyahna eta ke dibawa ka pasar dijual. Itulah datang ke zaman Kangjeng Nabi urang ge buburon teh sangat ngetren luar biasa terutama hewan-hewan anu lalindek bangsa permanukan manuk anu laletik kalau menuju rago eta teh bangsa pecang bangsa uncal bangsa nu kitu mantak kapanggih minyak misik ge kapantina uncal di dieuna aya ngagenteng segede kieu eta teh lamun geus tagag sorangan etalah jadi biang minyak misik dibelah ku urang dicampuran ku cai mun teu dicampur ku cai teu beak-beak seungit terus bae asli eta etalah getih anu berubah menjadi minyak misik asli getih tadi nama kulantaran geus berubah kuari jadi minyak bisa dipakai kuari kafir tadi malah kulantaran geus baca 2 kalimat syahadat jadi muslim suci kuari mah bodoh tadi barang ngaji haju kuari jadi pinter nundutan mah suci kos kitu terus nah gitulah cerita kehidupan orang Arab setiap ayat kehidupan didinya pasti bakal dicoba ku Gusti Allah. Sakumaha Gusti Allah nyoba di zaman Bani Israel. Saat eta di umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam umatna dalam kehidupanana mencari ma'isyahna perekonomianana perikanan. Mayoritas perikanan. Ka laut terus anu ka laut nu ngadagangkeun nu ngider etalah di zaman Kangjeng Nabi Musa adalah perikanan mantap eta aya bae di ku Gusti Allah rek dicoba mah awas ulah ngalalau poe Sabtu dilarang sedangkan lauk teh poe Sabtu lobana di luar poe Sabtu mah rada kurang bahkan bisa disebutkan eueuh tapi lamun poe Sabtu Masya Allah kadeuleu ku mata sedangkan dilarang cek Gusti Allah bejakeun Musa Sabtu teu meunang ngalalauk kumaha eta aya nu kuat aya nu henteu deuk nyoba datang ka mana iman umat Kangjeng Nabi Musa ternyata 70% teu kuat hanya 30% anu kuat nuturkeun larangan eta aya nu ngahela Musa bejakeun ka Gusti Allah aing ngalalaukna mah kami moal poe Sabtu pasti ge Senin Salasa kan kami mandek nyeun kamalir be ti laut supaya lauk teh poe Sabtu ka ditu ka empang kami meunang tanda ulah poe Sabtu mah ulah nyieun kegiatan naon ibadah ka Gusti Allah Sabtu teh ibadahna Yahudi Sabtu mah ibadah ulah aya kegiatan perekonomian perpolitikan tetek cek Kangjeng Nabi Musa teu kuat tah di zaman Kangjeng Nabi urang ieu adalah buburon sangat ketren ma'isyahna teh dinya anu ngahirupkeun negara teh negara Mekah ngahirupkeun negara Madinah manusia-manusiana teh buburon kaleuweung dilarang ku Gusti Allah waktu Kangjeng Nabi aya di Hudaybiyah untuk mencoba kekuatanana jeung dideuleu keimanan manusia datang ka manda sieuna ka Gusti Allah anu maha gaib coba turunlah ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai' eling-eling jelema anu arariman mukminun mukminat yakin jelas pastilah ya beluanakum Gusti Allah bakal nyoba ka aranjeun kabeh bakal nguji
dek di dalam mana nu kuat mana nu henteu kudu loba diujina teh kudu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisaim minasaid hanya sakadar tina urusan buburon. Ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisain make isim nakiro teh kapan maedakeunana bisa kana umum kabelah dieuna mah bisa maedakeun kana tahkir bisa maedakeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina ngan sakadar ngalah hewan ngan sakadar ngalah kitu uncal jeung sajabana kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina geus ngabahasakeunana ge make naon kitu ngaranna bisain teh isim nakirah teh maedakeun kana tahkir perekonomian anu melalui hewan eta adalah syai'in minas syait kartina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah awas birusulihi kiriman-kiriman Gusti Allah pan aya hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang lantaran sanajan dikembangbiakeun ge kadang-kadang panyakit teu gawawa geus dikirim bae ku Gusti Allah gunung anu breng manuk pinuh gunung anu uncal leuweung anu gitu embe gunung anu terus bunding gunung anu sapi leuweung himar tah eta teh birusulihi lakum dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung per leuweung per daerah geus engkena bisa kieu gunung anu oh berarti dek ngala uncal ieu panahna gunung anu oh berarti dek ngala manuk ieu panahna ieu alatna dek anu oh berarti dek ngala sapi liar maka ieu alatna geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah nah ieu lah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain birusulihi lakum dikirim ku Gusti Allah tapi kuari dek dilarang ku Gusti Allah tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring tetep bae kudu dijaring tetep bae kudu dileget barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halali berat di luhureun hulu halaliberan we di dieu di pundak ya Allah singgal libet uncal-uncal segala rupa sedengkeun ieu kan dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah coba datang ka mana kaibanan anjeun tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal ku leungeun tampah susah payah warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana tapi aya dina kagampangan nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanat wahsu wat tayr tagshahum fi rihalihim dilarang awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh waktu Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ke Hudaybiyah ka dieu ke arah Jeddah masjidna sangat sederhana teu dibangun caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ke Hudaybiyah deuk umroh masalah penting ka tanah halal bae lain ka Jaronah lain ka Tanaim tapi ka Hudaybiyah ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teh dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah nah di dia mampirlah di Hudaybiyah ta eta teh ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah ta eta teh make tugu ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram ta eta teh Hudaybiyah ngaranna masjidna teh dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya kemudian caina geus saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu teh di dinya tah
awas segenap kaum mukminin, kaum muslimin, mukminat, muslimat, Allah ngalarang mencoba karanjen kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lian Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib. Kan urang lamun teh mah dititah ku bupati-bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu kumata. Mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu kumata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di abri batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu kumata kadenge ku celi komandana galak jasa tilok seri-seri ajan. Itu kene di kepolisian atau aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah dek muji Allah teu kadeuleu nu ngainstruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah. Numantak diduna liya'lamallahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mages apaleun ieu liya'lamallahu ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang ai ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang nang Gusti Allah atuh Allah Maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun jang nang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajauhan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal Said mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek ngayahokeun teh ilmu zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoeun ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu trek diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun kitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo Muhammad ayo emang kurang itu ingin bapak bukan nama ayah Muhammad mendek di ala bayi lau manuk itu waduh manuk orang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek seorang deh ulah gitu tetep bae lain ka Muhammad mah instruksi doang kana mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleu ieu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad aya tole ulah sok kitu engke Muhammad nyahoon eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah eta teh ketika diuji gitu teh hampir teu kuat nah kuari teh riba kredit saha coba kuari di imah mana nu henteu ngredit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atawa memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah
Warima urusan kredit. Aduh, beli motor cukup baik kamari mah 2 juta DP, kebelah dia 1 juta DP, kebelah dia 500 DP. Per detik ieu 100.000 DP hutang. 100.000 ge hutang. Deuk kumaha deui coba? Mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ye. Kiai na ge sukut kuari. No comment. Geus teu loba omong. Kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teu kumaha eta na bae janganana ngridit kijang pan. Kiai ai deposito si haram dan mengai bagala mah kiai teh haram tapi tepatulah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos. Teu kumaha beresna ta ieu dicoba. Guys, lantaran haram ganti ku ari mah ku urang ku ari mah ku daging. Make daging ku ari mah geus asa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae. Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui. Deuk kumaha coba tabalinger teu ngaraji. Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah. Ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujudna ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge mantak naon we di takrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas besi dikerebekeun ka di neraka. Masya Allah. Nah iya kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit nah ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisaiin ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeredit mobil datang dek ngeredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warima hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh teu Allah teh teu kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba maya qafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan garang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kuku mage henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Waalaikumsalam bagi bah belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah tuh ya udah bawain satu dah tuh iya teh ka geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana
Pagi, Kiai pagi. Aduh, pagi sibuk ya, suka kemana aja. Ya kadang-kadang atuh undangan, muludan aja. Kalau nggak punya kendaraan sulit, Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini. Mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang mau sama saya mah. Yang penting mah ada KTP sama itu aja, surat keluarga. Udah gampang dah. Aduh itu aja nah. Ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos gitu tah. Gimana nu teger Kiai coba kuar. Demandak ngomongna puluh ya boleh. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja iya alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka temen teh jadi mamalah atuh atuh pasti ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah bisa pakai lalagaan. Kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu tiatut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa kitu Kiai? Lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing kitu nyaho eta. Di luar teknis pondok pesantren mah Islamun pondok pesantren maka teknis cara pondok pesantren modern dunia tama. Pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis udangkeun budak beuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak kees teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan dieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngajejang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah akbar nongkrong kiai nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga molo ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae cenah. Teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah ini mustaqim tah mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula ge sok kira tiba heula ge santri botakan kos du frustasi ka masjid kabelah geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya tak tanya saya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah teu kudu bisa kecuali ka mall
ka Allah paling ge ngabatur aing jeung sia sih gitu lo ngeuseuh geus atuh bararu bentek oh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak penting waya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapak mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teu salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman Allah mina bina tu ambilin baru ceramah tu bukan mazmur kita bang ngaji di pondok makos lalagaan abjad mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun aing geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian guys gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae ya aing sina naonan cenah santri kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nyana mikir saeutak saeutik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku ari padahal mah di pondokna tilok ngaji
tapi di imahna Masya Allah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid dia jauh deui di kokolot teh aing dipikolotkeun burung jeung nya nya nah hatena seserian leh siap sapira jadi imam leh santri ogos kitu. Nah, eueun teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata mushola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Padahal bila mengkaluaran salap, Masya Allah, salah sautak setting mah geus maafu. Naon eta? Teureuna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena. Jadi tesapa godos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui. Tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge dionang ku ari henteu atuh sia teh ku ari mah geus boga apaan sana ngredit goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama ku ari mah punten mama nu kan aya kanan ku ari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukan mah kos kitu beda geus teh nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd. Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna. Jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus. Nu paling bagus mah tani, nomor kedua dagang. Eta nu paling hebat mah Maisha. Nomor kahiji tani, nomor kedua dagang. Geus sakitu. Dagang na ge sing hade, deui tani na ge sing hade. Ku ayeuna mah. Nah ieu liya'lam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik banget. Mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim. Sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah peumeudah ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngateye kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nya terus bae berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat
mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeulem ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteungna gede lain gede beteung ai gede beteung mah reuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteung jeung beteung gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteung di urang gede beteung reuneuh aya mah beteungna gede lain dulu aya ribaan dayut beteungna dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia atuh nun teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu azabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun atuh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu eta kos gitu tah lempeng nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus baik motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus baik tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana
sehingga orang maut aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal wallahu alam.